geus naon eta teh geus dipake la ilaha illallah bapak harorea bari jeung merang kieu wayahna jang wayahna baru teh merang kira ya aduh cilaka euy tak punuk nepi ka eueuh potongan gitu sabar ieu punuk nepi ka eueuh potongan ada jeung kolesterol di pah reng-rengan aja mun dina domba mah ieu wayahna jang wayahna perjuangan ya kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun di mana 4 kali dehem geus beda tak pasti bakal beda sok dehemkeun sok tah geus robah euy sok kakang copet ai batara guru kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk kakang Semar Bandar Nangka Bandar Naya goblok aduh bener halimpu euy bener demi Allah aing mah berwibawa unyuk sumanga naon rupiah parentah nu jadi kolot putra maksud ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sadaya panjenengan hebat euy jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu itu aing dewek nepi ka orongoh kieu euy aing nepi ka kieu ye sok sileng robah acung dirobah wis kapanggih ke sia ku dewa-dewa engke teh dewa bakal datang lamun salah saya model widadari dah widadari euy dewek widadari panggeulihna tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius jeung serimit urang jadi raja di sawarga Maneloka teh moal saneng-neng pasti we ukur saliwet sawarga maniki saya tuh sok ulah dicidukeun kotor sia di karaton Himawati teh teureui deui we tuh sok ngomong sok ngomong montong tarik teuing atuh sia tepi lo dama atuh kakak Bapak Semar Badranaya putra pada ngajalankeun pancen ti selera panjenengan jadi wakil rasieta unyuk sumangga Bapak pada dilaksana kenaon rupiah pancen selera panjenengan jarangan cujungik si eta kaulanun Bapak Semar coba cila dulu
palingan ngajadikeun kalain ahli na teh kieu hancur deuleu Awut-awutan, Wang. hancur sawarga dipingpin guru garelo model gitu. Nggak siapa kena mah aing dek ada gua di Amarta, dek ada gua di Amarta buru-buru sia. Batu dipusti-pusti di mana? Ai, kan dieu adik guru. Nyembah ka aing. Ti tangkong tibalik. Kang Paji tangkor. Sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula. Cing balik euy,